pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tatadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag adu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat kan Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu non ngaranna okos belantara urang lempang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempang babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal deuk ka restoran mana tinggal deuk ka hotel mana tinggal reup deuk hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain kitu wah eta jenama overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol
katabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah teu kadelu tolol teh macam we eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masya Allah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beto ngalengka bae itu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah kuari yang mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya gitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun mobil teh leka tek datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge jadinya mah kadang aya kadang eueuh wah makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu macam mah ayo geus deukeut jeung Allah mah ngeunaheun jas masyaallah karim lamun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya bisa kos kitu teh Gusti mah sagala-galana ya Allah tinggal urang kadeukeutkeun Allah deukeut jeung Allah miceunan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting ka eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing mumpung ka tempat bau-bau kos kitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngisingna karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah
eta malaikat bukan. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya di gigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga naing menele-nele kos kitu tah teu hayang kontak mulai rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang nyana ولا تزر وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر mual bisa nanggung nafsu awak-awakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung kunyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek ke Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembelkeun ka urang dosa urang ditembelkeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pamarentah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang cara golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawalan hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung tet jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin ayo kumaha
waduh ya maka zoliman ya geus kieu kudu kuat ya kahadeannya nah ka dieu ke salat kakak cokot ku adik haji kakak dicokot ku adik jazolim kanu sehektar makan iman kali 5 juta pan semeter beuh pohar biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh keur kanyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang keneh ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi lah bikeun kanyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis anu muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim jah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana geus tinggalnya nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae ngeukeun ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mentek ngeunaheun urang mah lamun kos itu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu nenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya poswan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pada eta hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakejut bae geugeuran maksudna ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui kumaha cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibun naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair
Cak Nasrani Pangeran Teh Isa Ibnullah Tritunggal cek Sinto Pangeran Teh Panon Pak ieu bimaka nu yaktalifun bila kuntu fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu itu Panon Poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pasti ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya isi teh pasti ini kunaon nah, urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pasini cek malaikat ya pasini ada busini ada pasini saya tenang-tenang aja kulaan macak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah oh tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka Panon Poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalem aja ngana si Rudin sama bangun tenang amat tenang kolot-kolot tenang dek naon tuh dipasinikeun itu batur kerpas ini kula menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja itu kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ke segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing henteu hanjaka teu kosia we ki heuh kuari si hanjaka baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan heuh kuari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumana isuk bae menuju mana 11:30 tapi 11:30 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah-khalifah di muka bumi pemimpin-pemimpin di muka bumi raja-raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah mantak bahasa nage kakangjing Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacurkeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah dek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulah tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu pan kos kitu teh kajenting halangan ku kumaha moal bisa
dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe enahan kiai ngajakan ka awewe deh atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup deui gua ledeng jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wabeh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui be empot-empot tanah aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan yes eta asal ku Allah deuk dijadikeun pemimpin kos cak Kangjeng Nabi ke kos kitu di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna ta eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah hendak ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana dek dibenerkeun negara deung teu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teh urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah urang deuk nuturkeun kos kitu silakan tah ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan kuari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pada eta teh meureunana boga kepentingan teu saluluhuna didukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge aya kepentingan kajeun kumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab
kepentingan ialah anuku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi puguh geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun da ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag adu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat tah mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahatkan Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempang babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari mah egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal deuk ka restoran mana tinggal deuk ka hotel mana tinggal reup deuk hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga
Wih, pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo. Dunia san urang bae. Kabeh ngontrak aing doang. Pohara jasa. Eta keur carita dunia bae. Urang nu hobi jabatan, gila jabatan bareng urang jeung bupati. Satu kebanggaan. Kiai nu babarengan jeung bupati teh. Ngarokona ge geus lain kitu. Wah, eta jenama overdosis eta. Overload eta. Aduh. Kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa. Naek nyana jeung menteri. 2 ngarokon. Pohara jasa komo jeung presiden mah. Nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol. Dekat tabrak henteu pokona mah. Geus kitu bae eta mah. Satu kebanggaan. Atuh cak polisi ge we, ieu geus make nguing-nguing ieu. Make patwal geus kudu kitu teu ya. Patwal mah aing mah kana kadeuleum. Tolol teh panjenengan we. Eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden. Eta dunia teh mah. Urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah, masyaallah karim. Anu sugih papadana, anu gagah papadana, beunghar papadana, anu sagala-galana tandingna. Kok teu bangga sih jeung Allah, masyaallah. Mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan. Sebab ngarasa indah duaan jeung Allah. Senyum sorangan, bunga jeung Allah. Batur mah boga mobil riweuh, rusak kudu ka bengkel. Bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus, baby band tinggal baby band, mogok bae kajen kukuman. Tapi urang mah jeung Allah. Ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu. Hayang ka mana sih cak Allah teh? Abdi mah hayang ka Mekah. Hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti Beton ngalengka bae itu tadi dekeutkeun kan lawa eta Baitullah. Keur ngalengka jeung Allah mah babariasa. Ya Allah, mobil gitu nilaian, kapal nilaian. Nah, sebab teu kudu ngabensolan. Teu kudu ngabensinan teu kudu, ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy. Geus datang ke Mekah aku ari yang mah deui cakal hayang balik ka Indonesia neuk naon tuh? Rindu ka anak tolol sia mah. Pan keur jeung aing si rindu ka anak. Ka pamajikan meureun, ya gitulah. Dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun teh leka tek datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge jadinya mah kadang aya kadang eueuh. Wah, makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu macam mah. Ayo geus deukeut jeung Allah mah ngeunaheun jas. Masyaallah karim. Lamun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya. Bisa kos kitu teh. Ieu. Gusti Maha sagala-galana. Ya Allah, tinggal urang deukeutkeun Allah. Deukeut jeung Allah miceunan dunia tah. Nah, mata cek tadi ge istirahat mata gampang, istirahat ceuli gampang, istirahat awak mudah. Nihil tah mangkos kitu mah. Istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun. Mun eta geus bisa mantep. Mantep, orang dakwah ka Gusti Allah. Ngajak melalui Al-Qur'an hadis. Ketika aya nu mawakeun proposal, tidak, saya sedang istirahat. Mabur sia ka ditu. Leutik. Istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur ayo ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kitu karak pol ka Gusti Allah
gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di dokes gitu lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Syekh Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dideuleu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatibna penting bada maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa beuh kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad Pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disapeker ngizin-keun mesti lok ngaji masalah nanya lok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ke pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat dan teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati ka nelayan
ditanya kok siapa kajati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah letang hideung ada geus boa mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapan hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun kadadengekeun asana kaceuli Bari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan ngunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung nu leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang diberi susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah mendingan muriang bae atuh sia naonan atuh kamma ge bager kamma abah ai keur sehat mah emah beak dicak-cak di dangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah sia ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah mending ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku ari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah
dicoba eta ya Allah liab lu aku Masya Allah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap jasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang ku ari nu dicobana baheula keur susah ku ari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat ku ari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri ku ari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala cerita nyuksruk tentang sifat barengna Allah jeung urang dipaksa-paksa ge ari encan waktuna hese dijelas-jelaskeun ge tetep bae hese sebab ieu mah endek mindahkeun rasa tina rasa budak pindah ka rasa dewasa ti rasa dewasa pindah ka rasa tua ti rasa tua pindah ka modar kan aya jelema geus kolot tapi rarasaan ngora bae bloon jadi eta dia tidak tahu diri ngaran padahal mah nyana teh pejabat tapi teu boga rasa pejabat rarasaan teh preman blon ieu teh sabenerna mah nyana teh kiai tapi teu boga rasa kiai rarasaan mah nyana teh preman deui lah atawa nu lain kiai berubah boga perasaan kiai nu lain polisi boga perasaan polisi nu lain abri boga perasaan abri terkutuk
terkutuk jadi nulain kiai ngarasa jadi kiai nulain wali ngarasa wali blow on jeung kanyahoan bae tuajen kukumaha ge kuanyahoan kajen teuing nyana ngaku wali ngaku noreka tapi loba larangan-larangan nukunyana ditabrak kanyahoan bae ta ieu mah deuk mindahkeun rasa kebel-kebel lamun diulik dibere ku Allah pangkat karasulan teu bisa dikasab pangkat kanabian teu bisa dikasab tapi pangkat kawalian mah bisa dikasab urang mun hayang jadi wali bisa kawin heula boga anak awewe nikahkeun jadi wali mujbir hiji-hijina pangkat nu bisa dikasab diusaha ialah wali lamun geus datang ka pangkat wali la khaufun alaihim wala hum yahzanun di dunia leuwih-leuwih di akhirat eueuh kasieun wali mah sebab wauh jeung Allah kuari nyana berusaha lumpat menuju Allah disebut suluk lamun orang kuari lumpat menuju imah bupati gampang maka rekomendasi atau telepon ayo wauh mah perjalananna dek naik sepeda naik motor naik mobil asalnya ho alamatna deka imah bupati berangkat bisa make aturan birokrasi ngaranna deka Allah meleuwih-leuwih make carana Allah selalu membuka pintuna untuk hamba-hambana anu datang lamun urang dek berangkat ka imah bupati kudu ninggalkeun imah urang berangkat make kostum anu layak deka panggih jeung bupati layak deka panggih jeung gubernur leuwih-leuwih jeung presiden ka Allah mah nu deuk ditinggalkeunna lain lembur tapi lamun deuk menuju Allah nu ditinggalkeunana dunia nu ditinggalkeunna makhluk kok nu ditinggal ke nafsu nu ditinggal ke setan cicing bae urang di imah eta ditinggalkeun ku urang usul ilallah urang lelumpangan ka mana-mana ka gunung ka leuweung tapi eta nyangkut bae di jero hate moal usul-usul nu badak kos kitu mah tinggal bisa na jeung teu urang ngopenan hate ninggalkeun nu tadi mulai eueuh hiji wali anu henteu masantren heula eueuh ngaji maksudna moal kajen kukumaha ge jelema tadina sakola bae kuari deuk ibadah ka Gusti Allah henteu make perjalanan syariat teu ngaji teu masantren tek celi anjing bae nu ditek-tek moal bisa tetep kudu masantren heula masantren ge lain masantren modern salap masantren salap ge nu kiaina lain di Golkah pan sada kiai kudu masantren be atuh padek ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan ente renung coba ente renungkeun sakedeung ketika jelema sakola masuk SD, SMP, SMA tujuanana dunia jauh ke Allah ente asup sakola sanawiyah aliyah di pondok pesantren modern keur carita makrifat ieu mah
lain kercarita urusan perbandingan ilmiah urusan marifat ya mah ente sekolah di aliyah universitas tadi jero pondok pesantren modern datang ke kiamat mau jadi wali tanggung jawab mual bae sebab naon nu diarah dunia sedengkeun ilmu kewalian ninggalkeun dunia besi kurang jelas ka guru sanawiyah ka guru aliyah besi pajar ekstrim komo ka pendiri pondok pesantren dah cenah Ki Uci mah teh mah ekstrim disoekeun sungut sia ku aing moal jasa komo teh mah SMA kuliah di Trisakti di UGM di IPB geus moal jadi wali jasa cak aing moal kumaha lamun hajunya na bisa lain deui masalah pasti ngaji berarti kudu kembali ke salaf tetep baik didinya pusat ilmu kewalian wal bisa desa kol cenah aya nu tadina keluaran Al Azhar aja jadi wali berarti nya na make ilmu salaf teu menuntut kemungkinan nu tadina kuliah ki mufasir ge tadina kuliah dihukum tapi kan jadi model guari urusan jadi wali jeung teu na tamah lain deui tapi nyada geus tinggalkeun urusan hukuman tuh kan Gus Dur kurang kumaha modern tapi model salafina nah kuari renungkeun saya tikeula coba cenah beureunanan anu jadi bupati mah bisa jadi wali ngising di dinya moal bisa jadi gubernur hayang pondok bambu mas Andre ada di situ jadi presiden tapi jadi santri mah geus mulai aya di lingkungan wali wah cenah kiai kos kitu dengekeun atuh ku cilisia sia mah sok aju wah-wahan bae emang sia mah dasarna ka aing kergaji ilmu kawalian ekstrim mantak loba nu teu sanggup boro-boro ngalaksanakeun ngaji na bae teu sanggup ieu ge geus sabaraha ieu nu malundur ti majelis ieu aya loh cenah teu kieu menyarekanan aing bae moal ngaji aya nu kitu aya nu kajian mah cenah disarekanan yang nyoba aya nu ka situ aya nu kajian yang asal hadir bae lah jangan ngadengekeun aya nu kitu aing ngalaksanakeun mah marwali hese mah kumaha gitu ieu asalnya ho bae heula asalnya ho seseorang masantren dianterkeun ku bapakna datang ka pondok pesantren cicing perang di pondok teh perangnya ninggalkeun indung ninggalkeun bapak makhluk nu paling deket jeung nyana ditinggalkeun ceurik bacerik nyana dulur nyana anu setiap saat nyana ulin mungkin jeung kakak mungkin jeung adik jeung alok ditinggalkeun babaturan nyana anu biasa samotor jeung ngopi bareng ngarokok nyana ninggalkeun babaturan lain teu berat kuari ninggalkeun pendidikan di luar ngaji tinggalkeun kabeh kampung halaman ditinggalkeun ku jana cicing di pondok pesantren geus sabaraha nu ditinggalkeun indung bapak adik kakak mamang ua tinggalkeun kabeh ku jana andetolan babaturan kabeh kampung halaman tempat kelahiran ditinggalkeun tanya nek naon maneh eta ninggalkeun eta ngaji ilmu Allah mulai raruntuh cenah sakola ge sarua ka Jogja ninggalkeun indung bapak ninggalkeun babaturan dan lain sebagainya motifna beda sia ka Jogja geus naon sakola aing maksudna sakola dunia akan ditunai ngaji di bupati gubernur
minimal ya tukang korupsi lah dunia ninggal kena akur motif lu beda cicing di pondok pesantren perangnya nak mimiti ngabebetah awak masak kudu sorangan nyeseh kudu sorangan mantak di pondok pesantren anu ditampung cara pondok pesantren modern aya kantin dan lain sebagainya jauh ka jadi wali henteu jore ieu teh urusan pondok pesantren modern teh teu jore yang nuntut ilmu mah ngejar ilmiah atuh bisa bae tapi untuk jadi wali jawabanna ge geus teu kudu diomongkeun berarti boro-boro murid atuh guruna ge jauh kan berarti cak guru alias sial taki uci itu sial lu sial kaing sial tapi budak di pondok pesantren mulai hanya demi untuk mengetahui syariat awalan indung bapak siap ditinggalkan adik kakak siap ditinggalkan keluarga sekitar ditinggalkan babaturan ditinggalkan tempat kelahiran ditinggalkan hanya untuk mengetahui ilmu Al-Quran mulia jasa pae sorga motif dah beda mulai adaptasi nyana jung nyese sorangan prihatin kan dahar masak sorangan kira-kira pasakeun nu babaturan dek jadi wali ge maling heula bajunya nacan diseusean lu babaturan dipake ku jana emang gitu tipe wali mah jadi bebasan ngaranna nyana bebas maling lu paling ge bebas sia make baju aingnya oh kunaon tuh atuh sia ge kamari nu aing atuh beres geus santri teh kos kituan tah aju baju nu aing ka mana dijual ku aing pala teh dijual aing teu boga duit siapa pengen jual-jual bae tung tenang bae si jeung aing geus dijual ieu aing mah lain ngajual ojol jeung duit atuh teu masalah eta hirup santri teh kos kitu masyaallah parah sia guriling we kurang dia muter we aing nenden rokok tapi eueuh ku aing sial bebeja tuh aing teh kapuyeng nangan rokok jasa da diteuneun di jandela atuh sugan teh mah mal dirokok ku sia goblok sia ngan sakitu doang geus bae beres paling ge diancam deh awas ya gara meuli cap paling deui sia ku aing man palanga pulinga selalu aja lu paling deui gue eta kan sakur hiburan naon santri mah teh hiburan asup hati atuh teu sia kunaon sih cicing di tukangan aing we aing aya ngasaan rokok sering sapotong jeung aing ieu heula sia henteu geura sia bae heula dan sut panteungeunna henteu ngarokok di tungguan gitu mah atuh teu geuna jaga rokok mah nu geuna masuk cara Habib Rojak sut begitu di tungguan kos kitu mah teu geuna bangun bae kulantaran cenah geus kita bae ya atuh ya geus sokot geus beres sapotong siring sapotong rokok santri eta kos kitu pokoknya mah hese jaritakeun kahirupan santri mah loba nu bingung gas kueri mulai ngaji amil jurumiyah tanya sia maksudna ieu ngaji hayang ijazah ijazah di mana kiai na gitu bogaeun ijazah di masa nu mere ijazah atuh ti Gusti bayar mah mulai tujuan geus mulia jasa tadina mah rada aya salah hayang jadi kiai hayang jadi ustad tapi setelah kiai na ngabahas dina pengajian ikhlas ternyata ulah yang jadi usada yang jadi kiai kos itu mah kumaha Allah pengkolkeun awalna mah supaya jadi kiai cek bapana supaya jadi ustad supaya jadi kokolot lembur lah geus kos kitu masalah geus tapi setahun 2 tahunnya honyana dina bab ikhlas ulain kitu horeng mas santren mah ngaji be adapun nu ngajadikeun kikituan mah teh mah kumaha Gusti lempeng geus mulai geus setengah wali tanyana teh setengah wali ya Allah mulai kuari kejaran-kejaran ilmu amil jurumiyah sorot terus ngelal ngasal tiba-tiba nartib dan lain sebagainya
Kuari ngahartikeun yaqulu imriti alfiyah ngajilah Johar Maknun mantek mulai ngaji fikih Fathul Muin Fathul Wahhab terus ngaji tafsir ngaji hadis dan lain sebagainya naon maksudna hayang ijazah teh naon dia ngagali ilmu Allah piwalian geus mulai aya kuari geus mampu teh geus mampu geus mampu ieu maca geus mampu ngahartikeun geus mampu maham geus mampu nyana geus ngaler ngidul mun cara alat bad dipetakeun ieu mubtada ieu khobar setiap mubtada kudu aya khobar setiap fiil kudu aya fa'il setiap syarat kudu aya jawab mulai di dieu oh ieu teh kalimat teh bentukna teh ieu teh bentukna teh kuliah oh ieu teh juz'iyah oh ieu teh qadiyah kuliah oh ieu teh qadiyah juz'iyah dijadikeunlah kurang kieu lah cara nyokot hukum ieu teh kalimat umum ieu teh kalimat tanda-tanda kalimat umumna oh ieu teh aya al-tarif kieu lah caritana ieu teh aya bahasa lauk mun aya bahasa lauk kieu lah ieu teh mun aya bahasa laula kieu lah mun aya bahasa laula ieu teh bahasa inama kieu lah bahasa inama oh geus tanda-tandana geus diayakeun jol bae istilah dina Fathul Muin Imam Zainuddin Malibari nyieun istilah-istilah mun ieu kapanggih jeung ieu lah jigna mun kapanggih kalimah ieu jeung kalimah ieu lah jigna aya deui istilah Fathul Wahhab lamun ieu kalimah kapanggih jeung ieu kieu jigna ieu kalimah ieu kapanggih jeung kieu jigna satu-satuna kitab gabogaan istilah-istilah tertentu nyana geus bisa kapanggih kos kieu horeng jamul jawamena kos kieu horeng goyatul usul nata pinter nyana teh waduh geus hebat jasa kuari hayang ibadah ka Gusti Allah geus aya bahan coba polisi dek ibadah khusus maksudna coba abri coba PNS dek di mana horeng ulah ngahayal jadi wali nya mah ulah dicek dina atuh henteu ieu atuh mabur sia ka ditu ieu mah keur carita wali mulai setiap jelema butuh ilmu Allah selalu ngayakeun guru nyana butuh ilmu thariqah aya guru mulai berjalanan menuju Allah hayang datang ke Allah supaya dibere ilmu mukasyafah ilmu hakikat mulai kuari ku guruna dibeat bener sia endeu ka Allah bener siap ninggalkeun makhluk dunia makhluk nafsu jeung setan siap digambar awak tek kitunya gambaranna mohon siapkeun ku maneh tujuan ka Allah mangga ieu wiridna zikir kieu carana napasna dan lain sebagainya ieu tahap awal engke tahap kedua ke tahap ketilu kieu maknana boleh mulai sing hade sia ka hidmat hiji we Allah nu dideuleu mangga berangkat. Adapun kegiatan sehari-hari mungkin bae dagang, mungkin bae zohirna ieu mah. Mungkin bae ngawuruk, ngajar, zohir. Tapi hiji Allah, mangga berangkat. Didinya lah mulai gangguan disebut awaid dunia, makhluk, nafsu, jeung setan. Karena urang mah encan dipagahan ku guru teu nyaho gangguan-gangguanana atuh magol bae urang jelema di dieu endeu ka Cikupa kan lurus terus sesuai jeung aturan jalanna mulai ti pasar kemis langsung ka Tereup ti Tereup langsung ka pasir gadung terus langsung datang ka Cikupa teu badang mampir-mampir ieu ge deuk Allah sing hade dunia sing hade makhluk sing hade nafsu sing hade setan siap berangkat jana ka Allah perjalanan aya Golkar mampir Kiai ieu mah doana ti Pak Kiai maksudna kompanye terakhir Kiai mah kajian pertama mah teu kudu hadir ieu mah terakhir bae dijemput naik ke panggung terus Kiai ngadoa insyaallah lah adapun eta mah transportasina mah geus teu kudu dicaritakeun geus lah insyaallah lah Kiai butuh naon ieu di
butuh kendaraan geus pokona mah mio hayang Avanza gede teuing atuh Kiai teu bisa lah itu Avanza mah mulai tah jual beli antara doa jeung Avanza karena butuh partai siap nyana magol di dinya ndeka Allah magol di Avanza magol sanajan nyana zikir la illallah gideugna datang ka puyang nyana illallah Avanza magol di dinya jadi wusulna lain ilallah ila Avanza kos gitulah deka Allah magolah di Golkar magolah di Avanza magolah di Fortuner magolah nyana di P3 magolah di naon gara ngomong atuh sia magol ieu mah Golkar henteu Avanza henteu pot mulus aya rangda jahe nggak SMS kajana Masya Allah kula mah pokona mah kieu bae Kiai nu penting kula mah dikawin bae karena aya anak ieu yatim teh mah deuk digilirna mah terserah Kiai deuk saminggu sakali deuk sabulan sakali kula mah ridho lantaran Kiai ge jelema lain jurig ajunyanana bahenol nerkom atuh mulai ayalah hubungan asmara waduh jadilah dikawin kunyana endek wusul ilallah kuari wusul ilal jahe ieu gangguan karana tuh ya jadi gangguan deka Allah teh mungkin bae ku baju, mungkin bae ku sapeda, mungkin bae ku motor, keur carita dunia. Mungkin bae ku mobil. Kuari makhluk, mungkin bae di jero hate teh aya pamajikan, mungkin bae di jero hate aya anak. Mungkin bae di jero hate teh aya jaringan-jaringan organisasi, jaringan-jaringan partai, tokoh organisasi dan lain sebagainya. Iyalah mampir di dinya nyana. Mal wusul ilallah. Hesek lain hese deui. Mulai kuari nafsu, kade nafsu. Urang salat. Urang kudu boga pikiran. Hawa nafsu. Kade salat ku hawa ku nafsu atawa ikhlas selalu. Jilain pagawean atah dek jadi wali teh. Mulai zikir. Hawa nafsu apa henteu? Ku nafsu talain sia zikir. Berangkat urang silaturahmi, hawa nafsu lain. Berangkat urang ngariung, hawa nafsu lain. Ngaji, hawa nafsu lain. Lamun urang hawa nafsu, dunia geus henteu tadi, makhluk geus henteu kuari ku hawa nafsu. Ujub di jina bakalna jeung aya ria. Awas sing hadeta. Nah ieu kuari urang merangan hawa nafsu. Mundahar hawa nafsu lain. Selalu terus ditafakuran ku urang. Urang dek berangkat ka mana hawa nafsu lain. Dek dahar hawa nafsu ta lain, dek sare hawa nafsu ta lain. Wah, terus-terusan ketika urang ngedeng dina anggel, ieu make anggel ku nafsu ta lain. Ketika urang di kasur ku nafsu ta lain. Wah, Masya Allah. Atuh lain lalaga, lain jadi wali babari mah atuh sia jadi wali kabeh. Wah, segasa. Masya Allah. Nginum, ketika orang nginum ieu nafsu apa lain? Ya Allah ya Rabbi. Urang mapan anggal teu cukup hiji. Anggal hiji pedek teh 2, 3. Yang disuku hiji, dicangkeng hiji. Boh budak. Raja koang-koang meweh tah mah. Nafsu. Iyalah. Mulai setan ngagoda. Urang teu nyaho ieu teh setan mana lain. Ketika urang geus belajar bakal jaho ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain gangguan nu aya ka urang dibere nyaho urang ku Gusti Allah karena sesuai jeung tujuan urang deuk ka Allah. Nah urang berangkat dicicing bae di imah tetapi nu ditinggalkeun leuwih berat tibatan urang deuk ka Cikupa
hebatan urang deka Bandung urang deka Bandung mah teu meunang mampir-mampir gampang geus bae langsung ka Bandung tetapi ketika deka Allah Masya Allah karim ulah aya di jero hate dunia makhluk nu mantak lamun aya jelema norekat suluk boga HP jawabanana pokoknya asal kiai boga HP wah cenah kiai mah nya kitu bae pokokna sebab HP mah jaringan makhluk sedengkeun urang titah kaluar tina jaringan makhluk hiji bae Allah dia tuh kumaha tah lamun geus bahasa kumaha kapan ka ditu nage teu meunang ayeuna kaifa tidak boleh Allah atuh kitu mah hese geus sia ulah ngomong jadi wali atuh geus bae jadi juri atuh sia mah hese lain hese di asal jelema kiai boga HP geus jauh ka jadi wali jadi cenah teh kiai mah teu maksud jadi wali aing mah keur carita deuk jadi wali goblok meureun sia mah ye ai sia tuh ulah sok haju totololan ieu mah keur carita deuk jadi wali ulah sok haju cenah kula mah teu maksud dia jadi wali atuh geus itu maksud mah atuh sia geus atuh bisa perlu boga showroom HP atuh sia wah si ieu mun endek haju boga HP eueuh ti ditu mun kiai basi kae boga HP dek usul ilallah bohong tama bohongna ge TK 0 besar tama mal bisa kajentingnya na mama kajentingnya na buya kajenting udeng-udengna bila perlu sagede godag geus nyawa sia godag bopam gede-gede na bakul ngaranna godag tetep moal jadi wali kajen zikir muter bae moal sebab naon ieu tah ulah mampir deka Allah teu meunang mampir di HP teu meunang mampir di TV teu meunang mampir di dunia teu meunang mampir di cenah ieu mah bisa aing mah kos kitu mah ngan syukur zahir urang atuh kumaha sia kumaha sia atuh sia zahir we ulah sok ngabohongan diri sia ulah mah cenah boga HP ge ieu maksudna ngan syukur zahir urang batin mah henteu atuh Allah sia bisa mah ngan sia ulah ngabohong atuh jadi wali babari babari jelema jadi wali do badak ilmu kawalian ge aya guru da mikeunna ka saha ieu nu endek nu siap mikeunna ka sa guruna mah geus siap mere guruna geus siap mere jasa aya jasa guruna nganu endek diberena saha titah ulah boga HP bae geus teu kuateun titah ulah geus teu kuateun masyaallah nah guari usul ilallah teh hese lantaran teu meunang magol ketika aya jelema nu sugih urang ngahormatkeun kana kasugihanana magol di dinya ketika aya polisi aya pejabat kemudian urang cinta kana jabatanana magol di dinya ketika urang aya dina jaringan urang cinta kana jaringan eta lantaran aya kamangpaatan magol di dinya ketika urang asup ka partai magol di partai mual usul ilallah kuari dibersihan dunia terus eueuh nu dipake akhrij hubad dunya min qalbika fa inilah ajmau hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid selama jelema cinta kana dunia cinta ka Allah bohong selama jelema aya anu nyangkrung di dina hate makhluk cinta Allah bohong selama nyana bergerak sesuai ejeng nafsuna cinta Allah bohong ngan kabeh kan kos kitu ngaranna keur suluk berarti kudu perang mujahadah disebutna merangan nafsu riyadhah jadi kudu di riyadhahan mantap loba ka Cirebon riyadhah balik ti ditu ngahikmat lain riyadhah eta tamah riyadhah jurig riyadhah cenah di ditu di mana di Cirebon di Jawa Tengah di Jawa Timur weh tamah riyadhah hikmat tamah ngajauhan ka Allah hikmat mah ngajauhan ka Allah lain hikmat asli nah ieu mente mulai nyingrai terus lalaunan tergantung kecerdasanana dunia mah aya ngan urang teu kacantel kana dunia teu jadi gangguan ka Gusti Allah ku dunia sapertina
urang keur liwat dunia ngawean ka urang teu nyilek-nyilek aca. Mantep kan? Aya dunia mah noelan ka urang. Teh jahe noelan. Kunaon cek jahe teh? Lain kos kitu dipegang hayang mah. Atuh tah pangaranna nyantel teh. Henteu. Jadi nu mantak tah ketika keur suluk mah hak kos nu bertentangan jeung syariat. Nu mantak ku ahli syariat mah disalahkeun. Masa kos kitu di luar jalur tah mah kos kitu mah. Heueuh diheueuhkeun eta teh. Ngan boga maksud. Geus ulah loba omong. Lantaran titah urusan masyarakat kok nyana sorangan encan jadi kan. Lantaran ieu bancan jadi sorangan we ka Gusti Allah, mumprung ka Gusti Allah. Geus ulah aya kagoda ku kieu ku kitu. Dunia eueuh di jero hate, kemudian makhluk eueuh nafsu ge kitu, tentu capek. Mungkin bertahun-tahun nyana merangan kos kitu. Riyadhahna, mujahadahna, wah, lain lalagaan. Memandang manusia, memandang dunia, dedengian jeung sadawan capek. Mulai aya getaran ti Gusti Allah. Hei. Kade mata lain usia nu aing teh. Ulah sok di aku ku sia nu aing. Geus pergunakeun sesuai jeung perintah aing. Awas. Sieun ka Gusti Allah. Awas ceuli. Lain usia nu aing. Ceuli sia teh nu aing, bisa ngadenge teh ku aing. Bisa ngadenge teh suara-suara makhluk lagi nu aing sia deh sia ulah salah mempergunakan anak aing teh deket jeung sia mulai geus aya rasa deket asal geus aya rasa deket sieun geus ka Allah irung eta irung teh pake napas sing hade napas ka luhur napas ka handap teh nang aing lain nu sia pergunakeun ku sia pake zikir ka aing sia ngambean oksigen menghisap oksigen, ngambe, nu seungit, beuteus seungit, makhluk aing teh kabeh ge, sesengitan babauan jeung sajabana, ciptaan aing, irung nang aing. Siana ge nang aing. Awas, ulah dipergunakeun sageunahna. Mulai ngerenyed hate, terus kasungut, terus kaleungeun, terus ka beuteung, terus kabeh teguran-teguran ti Gusti Allah lantaran urangna tadina riyadhah, mujahadah, beurang jeung peuting. Mulai Allah mere tek mer rasa bareng jeung Allah. Ketika orang lempang tanaga teh ieu teh nu Allah berarti aing teh bareng jeung Allah. Ketika neuleu trek dedeleuan teh menang Allah, kiceu peureum menang Allah, nu kadeuleu ge makhluk Allah. Gerak-gerak nanaon kadeuleu nu cicing nu gerak eta teh digerakkeun ku Allah atuh aing teh bareng jeung Allah ti mata ti ceuli ti irung ieulah ma'iyah neuk nyaritakeun ma'iyah teh huwa ma'akum aina ma kuntum cek tadi ge pan Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana setiap awak-awakan naon nu kunyana dipigawe diusaha Allah kan nu ngurus. Tadi nama teboga rasa asa urang baik lantaran aya pengakuan mata nu aing cili nu aing tanaga nu aing gagah nu aing kabisa nu aing jauh jeung Gusti Allah ketika urang teh suluk ku ari mah eueuh dunia eueuh makhluk eueuh nafsu eueuh setan aya rasa alqaim ala kulli nafsin mimma kasabat lain urayan rasa ai ku ari mah kan urang urayan oja heueuh nya urang diuk nang ngadiukeun Allah urang nangtung nang nangtungkeun Allah urang gawe nang ngagawekeun Allah ya Allah ma ta'malun naon kitu ngaranna alimum bima ta'malun naon kanu naon nu ku urang dipigawe janang Allah kabeh ge fa'alul lima yurid jadang Allah ngan urayan ku ari mah rasa diatur geus lantaran sieun ar-raqibah kulli syai anu neuleukeun serta setiap perkara wal hadir ba kulli syai hadir serta naon bae beserta nah kuari mah aing nyaho kana deuleu sia sebab mata sia nu aing dideuleukeun ku aing nu kadeuleu makhluk aing eueuh nu siaan aing teh bareng dina deuleu sia aing nyaho kana denge sia nu kadenge ku sia teh suara-suara makhluk aing
merdu suara makhluk aing baik di manusia maupun di hewan-hewan nu lain sing hade nu aingnya karena denge sia-sia keur ngadengikeun naon ngadengikeun musik ngadengikeun suara naon eta teh kade eta teh dibere ngadenge teh ku aing janu aing sing hade sia ngagulak-gilekeun hate sia sadar urang nang Allah mulai ti Allah ku Allah ka Allah minallah billah ilallah eta teh lain urayan rasa lengkah teh ti Allah ku Allah ka Allah kicep ti Allah ku Allah ka Allah benge ti Allah ku Allah ka Allah kabeh ti Allah ku Allah ka Allah. Lain urayan rasa mulai karasa kuari wa huwa ma'akum aina ma kuntum geus rasa jeung Allah bae hate bersih jasa mulai diinkisapkeun ku Allah lantaran urangna asati Allah ku Allah ka Allah eueuh duniaan eueuh makhlukan fakushifa dibere mukasyafah ku Allah jang naon ngahibur walina lantaran sia berang jeung peuting per detik per menit per jam teu eureun-eureun sia ka aing kuari ku aing dibere lantaran sia teh terus bae lumpat ka aing terus bae lumpat sia ka aing aya dunia ku sia disingraikeun aya makhluk ku sia disingraikeun pan aing nyaho cek Allah berarti sia lumpat ka aing suluk teh ieu dibahasakeun lumpat sia teh ka aing berarti terus-terusan berang jeung peuting maka Quran maka zikir maka sholawat maka tafakur jeung sajabana lumpat sia ka aing ku aing kan dibere dunia sebagai cobaan ku sia teu ditolelir aya jelema kadinya lurah teh camat teh terus ngajakan babarengan jeung sajabana eta ke panang aing panti aing ku aing ka aing atuh tapi sia tapi bisa nyingraikeunana nah ku ari ka dieu geus cicing di lawang aing sia ku ari tinggal dibukakeun we ngan kieu kakarak datang ka lawang mun cara lawang mah mun cara kalawang mah cek aing geus nyahoz ya geus aya di lawang tah ketika urang namu ka hiji imah urang geus aya di lawang tinggal salam doang assalamualaikum assalam aduh geus kadenge suarana aing bu ai dibuka mancan geus indah jasa ngadenge suara sarwiti masyaallah assalamualaikum aduh sebeuh padahal di jalan teu dahar sebeuh ngadenge suara sarwiti antosan sakedak aduh abdi bade bersolek waduh masyaallah ya karim indah jasa teu kebel kolotrak aduh dibuka lawang lah mangga calik ya Allah ya Rabbi di jero imah nangis disadiakeun makanan-makanan minuman-minuman segala rupa tetep urang embung hayang bersanding hayang nyekel cinggir bae eta jeruk eueuh nanaonan anggur eueuh nanaonan sagala rupa eusi imah eueuh nanaonan teu hayang sebab tadi na ge teu dimaksud nu dimaksudna ge nyana nyaos sia nyana ige sarua geus datang tatetek di pintu Allah tinggal dibukakeun bae lawang teh di muka syapakeun ku Gusti Allah teh teu hayang Gusti abdi deuk nanaonan di muka syapakeun dibere karomah teu hayang Gusti atuh abdi nanaonan make jeung dibere karomah ai kitu sia hayang naon ka Gusti abdi mah tuh kan beda jeung ilmu cisoka mah wirid dia ku sia hayo geura tuh tak coba make peso tuh kan hebat kan eta kan istidraj ngaranna wali teu hayang ketika dibere muka sapa Gusti teu hayang sanes eta maksud abdi mah urang mah pan kuari hayang di muka sapakeun hayang amat Gusti urang mah jauh hijab teh antara urang jeung Allah dibere karomah ih abdi Gusti mah teu boro-boro karomah jeung muka sapa
andai kata Gusti mere sorga ge mah teu hayang ai kitu sih hayang naon cek Gusti padi sorga tah embung abdi mah embung hayang naon hayang nu nyieun sorga masyaallah eta ge disuguhan ku Sarwiti naon ye ieu teh kue cincin teu hayang ieu bolong hayang lain bolong nu eta hayang bolong nu itu ya Allah ya Rabbi teu hayang dibere kue dibere bolu embung Sarwiti teh diicip-icip kurang naha cek Sarwiti naha teh cek Sarwiti hayang nu nyieunna ieu mah lah kos kitu mah lumrah henteu memeh ka nu nyieunna hormati heula aya soal penghormatan mangga atuh toel ku urang bolu kue cincin ieu ge sarua muka sapah ke penghormatan teh Gusti saresna teu hayang abdi henteu hayang di muka sorangan penghormatan urang bersyukur ka Gusti Allah sekedar penghormatan ti Gusti Allah henteu maksud muka sapah teu maksud karomah teu maksud surga hiji be Allah na al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqib kulli syai'in wal hadir ma kulli syai' wa huwa ma'akum aina boga rasa kuari asa bareng bae jeung Allah teu bisa dicaritakeun tah mah sebab perasaan moal bisa diuraikeun kajen dibukukeun ku kumaha ge moal bisa kok Imam Ghazali ngabukukeun pengalamannya abeh ditiru ku nu endeup kok Imam Qushairi ngabukukeun nyana supaya nu endeup bisa nurutan kok Tuan Syabdul Qadir ngabukukeun abeh nu endeup sok gerakos kieu lah perjalanan ilmu Allah kawalian kieu ye siala menuturkeun dibukukeun ku nyana carana kieu bakal datang carana kieu bakal datang eta mangan sakadar ngabukukeun teh abeh nu endek bisa nuturkeun sakitu doang adapun nu ngajadikeun tetep Gusti Allah ieu mah sakadar perjalanan tuh jadilah Minhajul Abidin tuh jadilah Ihya tuh jadilah Hikam Syai'atullah beusi endek tuturkeun ku maneh adapun nu ngajadikeun Gusti Allah maka amanat kabeh ge boga guru teu bisa teu boga guru wallahu a'lam bishawab Allahumma ya qadiyal hajat Allah